Mugi-mugi seueur anu tiasa katampin aku urang sadaya. Mangga ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, moga-moga dicatat jadi haplah nu barokah. Ku izin Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing satiap manusia hirup tungkul tempat nakaluluputan tanggah tempat nakalallepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh jadi jalma nu cilaka. Anu kusim kuring dipihormat para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo guruaneun pikeun sim kuring moga-moga aranjeunna anu aya di wilayah ieu sing panjang yuswana sing parak milikna anggang balayeuna jauh cocobina. Ibu mewah bapak sadaya ai pangaosan ibu hayang naon. Bisi we bisa hayang nu lain. Ari ibu pangaosan sebenarnya hayang naon. Lamun jalma gering ka doktor, sidik gering indit ka doktor hayang cager. Lamun jelema miskin daek usaha hayang beunghar. Lamun rakyat daek nyalon hayang jadi pejabat. Budak urang disakolakeun hayang pinter. Ta ari ibu pangaosan hayang naon. Ceuk ibu pangaosan teh hayang ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang teh geus boga ilmu ngan kaoncoran acan ku ilmu urang jawabanana acan. Da kabeh ge anu hadir di dieu sabenerna mah arapal ilmu tahajud tapi geuning unggal peuting ngadon sare. Da kabeh ge urang dieu ararapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin sakapeung diantep bae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu ngahargaan geuning leutik duit dicakar. Kabeh ge arapal ilmu jeung duluruk doakur jeung tetangga ulah pasea tapi sakapeung mah nu boga ilmu ge gur-gur wae. Berarti ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Matak di mana atuh ilmu teh lain dina sirah, ilmu mana hate, matak jelema teh kudu boga hate, tina hate bijil rasa, maka rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, tah ku ilmu teh sing bisa ngarasakeun ka nyeri batur. Tah ayeuna ibu abdi telat, rasakeun atuh telatna ulah diomongkeun. Sabab balik subuh ini isuk-isuk iraha sarena geura sok pikir. Ayeuna abdi ngarasakeun ka ibu ge matak ceramah malila malas menit da ngarasakeun. Aya nu can nyangu, anu can pan. Aya nu ditungguan ku salakina. Timbang ti salaki keur pepelengkingan teh kursi. Nungguan ibu masak. Init mane macana subuh balik borang. Nanaonan di ditu teh. Pangaosan, bapak pangaosan, hobol-hobol teuing. Pan lalaki ngahoak mah ibu ge nyegag. Nyarek maneh pangaosan murtad beleguk repas ya. Di mana sebenarnya ilmu nah hate. Matak jalma bakal kaancikan ku ilmu lamun hatena bener-bener bersih. Lamun kotor mah tong ngarep-ngarep ilmu bakal cicing. Sabab teu saeutik jelema nu kotor hate dibere ku ilmu jadi sombong ku ilmuna. Teu saeutik jelema kotor hate dibere harta jadi sombong ku hartana. Teu saeutik jelema kotor hate dibere kadaek dina ibadah sok ngarasa bangga dina ibadahna, maka sumber kehidupan manusia adalah hate. Lamun geus kalalotor hatena, goreng hatena, kadituna sok ngarasa bangga ku kailmuanana, maka moal bisa ngadenge ilmu batur. Nu aya ge jadi bahan perbandingan, bedituna jadi bahan perdebatan.
dia cenah ceramah kitu aing ge bisa tuh nama jeung nunungguan urang lain ku bebatok sia teh matak nu ngaran hirup mah hayu urang balik kana hate lamun ibu salaki panggih jeung pamajikan atoh tapi saminggu pas aya deui kabogoh jeung kabogoh papanggih paling senangna ukur sapoe isuk galau deui maka ayah hiji papanggih anu moal pernah kakenaan ku galau papanggih nu moal pernah ku kasusah naon eta nalika diri geus panggih ejeung dirina tah urang teh sok pasea teh ku sabab can apal ejeung dirina dalamun geus apal kana dirina mah moal patak jadi rungsing moal matak jadi galau moal matak jadi puyeng moal matak jadi aral hirup teh genah we naha da wawuh kana dirina jeung teu ngarep-ngarep disebut batur ku batur dipuji muringkat bulu punuk teh disebut al-mukarram asa hoream disebut kiai ge asa teu sudi naon sababna sabab diri leuwih sadar kana kagoreng patutan diri teu pantes gelar eta disandang ku awak urang naha apal kana kagorenganana kaharti beureunya artina ibu di dieu dianggap batur kuring dianggap batur aya jurang ti Allah aya sekat ti Allah ngahalangan gorengna ibu jeung halangan gorengna kuring maka jelema nu alus teh tong hayang nyaho kana kagoreng patutan batur bisi bijil ijit bari ngurus henteu lamun di dieu ngejuk ngewa mereka urang urusan naon datang ge kare heeh nya mata konsina adalah hate lamun hate geus bersih bijil ucapan disebut lisanun dakirun hatena teu boleh dikir ai ngaran dikir moal nganyerikeun batur moal ngawiwirang batur moal nyalahkeun batur moal nganggap rendah batur pan dikir teh eling ka Allah tah jelema nu eling ka Allah mah kitu sikapna lain dikir haben subhanallah alhamdulillah lain eta mah dikir aya tempatna dina salat tapi dikir di 24 jam artina nempo kagorengan batur balem bibir tutupan anguran mah da ibu ge boga salah kuring boga salah hayu atuh da ka Allah ge dibunian kasalahan urang atau urang ge kudu bisa munian kasalahan batur tong ngewa kana masa lalu batur jahat dolimkeun bae Umar bin Khattab ge poe ayeuna cicingna mah gigireun nabi padahal Umar musuhna nabi aduh ku ceramah kieu mah ungut-ungutannya da teh ngarti ongkoh seuri ongkoh jadi sadar ongkoh deh aya nu tunuh ongkoh cing atuh ieu teh isuk-isuk oh sebut teuing banguna keun bae lah mata kunci nu ngaran hirup teh adalah hate Pak mata ibu hayang cerdas da babari atuh lain kudu sakola luhur loba nu sakola luhur goreng hate jadi belegu mana bukti luhur elmuna ngan akhlak leungit tapi kata bisa mana nu kudu dihargaan mana nu kudu dibere teu bisaeun teu apaleun berarti poe heeh nya gak bisi ieu mah bisi anu kaluaran SD SMP tong leutik hate da kapinteran mah ku Allah dititipkeun ka jelema nu jembar hatena sabab urusan hate mah jujur eta mah urusan pribadina mata pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Aduh, Bapak awak ka masjid gerasok lamun urang awak ka masjid wabuh teh jeung hate bapak nu sabenerna. Kadang-kadang sok muncul hayang disebut ahli masjid. Tak eta nu kudu diomean teh Pak. Urang ayeuna pangaosan kadang-kadang muncul tina hate disebut ahli pangaosan. Tak eta nu kudu omean hate teh mata keur urang mah jihad teh jigana lain keur Palestina nu lemah kieu lamun bapak jihad Palestina Allahu Akbar cing teh kana kapal lempang nepi ka daya kolot paeh Pak jihad ke Palestina cing teh kumaha ka dituna deuk lempang ai nepi ka ditu bisa nyeklan bedil henteu ngadon ngarepotkeun urang mah pan heuh urang mah babarian hawa di urang tiis di ditu panas ngadon diabetes geri geus capek jadi balikeun atuh jihad keur awak urang mah meresan hate heula isuk jaga goda ku kasalahan batur hate bersih tara hayang nyaritakeun kasalahan batur sabab ngomongkeun batur teh gibahna batur do boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna sarua darorakana aduh nya cek kuring ge ulah kajebak ku kagorengan batur nu ngadul ka masjidna nah urang anu nyaritakeun di jero masjidna
benernya ya si eta hirup teh deket jeung masjid ku tara ungahna cing teh saha bapak nu tara ungah teh si eta aya nu sok ungah bapak teh boga dosa ku ngagibahkeun si itu bisa-bisa bapak nu daek ka masjid pahala mah beunang ku si itu eces ibu ternyata hirup teh kumaha ceuk diri pak matak hayu urang wabuhan diri urang panggihan diri saha urang sabenerna mata teu hayang dipuja-puji teu hayang disanjung-sanjung diugung-ugung dibere gelar nu kitu nu mung naha wawuh kana diri cek bapa pisan pan cek ajengan cek ustad innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung kuring buktoskeun Allah bareng jeung ibu teh buktikeun kunaon sifat Allah kudu ngawujud na awak ibu bener Bang ayeuna urang nyaritakeun Allah teh babarengan jeung urang gede amok syirik pidik jail kan ieu istren parastren dudupak rurumpak teu kaupan cegukan punungan na ari Allah sifatna eta gitu Allah mah sifatna ge Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin Muhaimin Al Aziz Al Jabbar Al Mutakabbir komo pecakan geus ku ibu Rahman jeung Rahim wujudkeun awak ibu oh urang teh kudu nyaahan asihan jeung deudeuhan kakara Allah bareng jeung urang ari kitu mah Allah bareng jeung urang nyegag wae teuing jeung saha ibu teh hirup teh sebenarnya kahartos ye tuh dosana ibu dorakana ibu teu balikna ibu Allah uninga coba lamun Allah ka ibu dendam isu kieu dibeakeun kabeh oge geus gregeteun malaikat teh hayang nyabutan nyawa ibu da eta ku caremengna atuh tapi malaikat can waktu nama teu bisa nah cek Allah tahan umurna tahan susuganan taubatan sugan anu salah daraek tobat ulah waka malaikat ulah waka samemeh aya katangtuan ti kami mata Allah teh bener Rahman Rahim natanya anu sangsara disalametkeun ku sangsarana nu beunghar disalametkeun ku beungharna ieu teh bentuk Rahman Rahim sangsara entong leutik hate naha leungit hisaban di akhirat di mana harta dipake naon matak lamun anu sangsara ditanya malaikat di mana harta pake naon segag we gitu teu boga gitu tapi nu beunghar ya nu hadir di tempat nu beunghar komo anu teu kaala manfaat ku si yatim ku si miskin hampura kudu persiapan ti ayeuna nyieun alesan anu alus sedengkeun alesan urang ka RT bisa wae RT hampura duit teh keur eueuh ekonomi keur murah punten we BLT lebetkeun pek bae nyieun alesan ka RT mah ngan grajieun ka Allah taala payu moal eta alesan bener ya maka moal aya alesan urang ka Gusti Allah teh moal nah ibu teu pangaosan sok grajieun alesan ka DKM punten pada KM teu hadir teh naha teu acan masak jieun alesan ka DKM payu tapi lamun dijieun alesan eta ka Gusti Allah moal payu matak nupang berat-berat panakon lain takonan di alam dunia tapi panakon nupang beratna adalah panakon alam akhirat sabab eueuh batur nyunglit hirup sorangan iwalti numantuan iwalti pagawean diri aduh rada rawasnya ieu ceramah teh lebet kitu kana geblus kan hatena akan bae di dieu mah da di dieu mah diomongkeun di bakal hese itu teh engke lamun salaki nanya ngarti teu ceramah nana gerhana ngarti mah ngarti ngan ngomong hese bakal kitu gitu sok tuh hiji we catatan ngulik-ngulik urusan hate mah tong loba teuing hiji ngulik-ngulik urusan hate mah hiji nalika nempo kagoreng patutan batur bibir balem teu ngomongkeun kagorengan batur naha wawuh yen eta teh dosa gibah ngaranna urang teh tong kajebak ku kagorengan batur nu goreng urang nu ngomongkeun heuduanana ge daroraka anguran jalma nu bijak mah cokot elmuna batur salah teh Gusti abdi mah ulah nepi ka boga kasalahan jiga si eta geuning kitu kahirupan salahna teh pan urang mah lain aya geuning jalma nu nelpon Allah gujrud urang pameumpeuk rada gelo monya ya Allah ditelepon tong nyebut rada gelo di ditu kajadianna ge lain di dieu jeung da ibu mah lain pengikutan mah ke jeung riweuh kurumoy deui geuning Anies Baswedan Imam Mahdi ibu nu liurna kunaon nya eta jelema teh entong sabab jelema beda makomna beda kedudukanana beda omonganana beda sifatna nu ngarti tentang bahasa Abah Aos iwal ti muridna tak urang lain muridna tong komentar kahartos ye bener ibu
bisi kajebak ku kagorengan batur ulah bisa jadi cek urang goreng soteh cek diri nama lain goreng cek murid nama lain goreng lain. Jadi orang tong asup karena ranah batur beda makomna. Lamun makom ibu adalah di neangan duit, maka makomna nagarhana diudag duit. Bedanya. Lamun ibu ngudag duit, capek, ripuh, lungse, duit benang teu, walau alam dengaran lagi ngudag. Ayeuna kuring diudag duit. Sarua ripuhna. Pan ieu ge datang ka dieu bakal meunang. Pan beres ti dieu teh ka kopo, ti kopo teh belenyeng deui ka Cililin, ti Cililin belenyeng deui ka Cirip, diudag-udag kata ku duit. Ternyata duit lain sagala karasa ayeuna ripuh, Pak. Matak ayeuna kaberangan teh peuting teh geus diudag-udag duit. Jigana asa tolong kana diudag jurig bisa diudag deui jurigna. Diudag duit mah da hese atuh, Pak. Matak ternyata ku takdir sagala-gala ge. Ngan ibu kudu sadar di mana ku Allah geus dibere milik rezeki, ibu kudu sadar karena tugas milik jeung rezeki ulah dilegleg kabeh ku urang. Aya hak batur ngarah awak sehat, awak jagjag, panjang umur, bebas hate, sehatna urang, jagjagna urang, alusna urang, ternyata aya nyurucut cai panon batur nu dibelaan ku urang. Mun ibu biasanya kelan duit 2 juta ya dibere 100.000 da moal ceurik ngadon nyegam. Nah jadi sakieu barang bere teh berarti ibu mikirna jumlah 2 juta hari-hari teh dibere 100.000 gerateang nu di jalan juga anu teu pernah ngitung duit ratusan ribu nu teu pernah babuh jeung 50 bere 20 nyegruk cai panona bener. Matak ibu kudu lebih bersyukur ayeuna baroga duit bae 50 oge atuh jeung tugas nage leutik nu boga duit 50 barang bere 1.000 perak. Tapi lamun beunghar boga duit 100 juta tugas nage 10 juta Pak. Teu bisa we kaluar tina angka 10 juta maka nu 80 bakal jadi bibit rurujit jeung penyakit. Nah aya hak batur kataleg urang kahartos heuh talung kena 50 bikeun 1.000 48 nyalametkeun awak ibu matak paling gering roromeheun. Coba nu boga 100 juta teu kaluar tina angka 100 juta 5 juta we teu kaluar hampura nu 5 juta kadahar katuang katereuy katuang ku anak badung katuang ku pamajikan harak kadahar ku urang siap-siap we 5 tahun nu bakal datang rumah sakit mana nu rek mupus dosa urang lantaran aya hak batur kadahar urang. Matak lamun hirup hayang sehat geura jawab ti ayeuna balageur hirup imeh sadil atuh da. Harta ulah pernah pakai di kasombongan. Naon sababna lamun hirup geus sombong berarti ngarebut kasombongan Gusti Allah. Nu boga hak sombong teh iwal ti Allah. Nyaan? Kasombongan Allah tong direbut ku awak urang, matak tong nyengseurikeun upih ragrag. Batur nu mabokna, batur nu judina, batur nu jinahna, dosana keur si eta, liurna keur si eta, jangarna keur si eta, lumleng keur si eta. Kade urang aya dosa henteu judi henteu zina teu mabok tapi ngarasa diri soleh ngarasa diri alus ngarasa diri bener ngarasa diri hebat ngarasa bangga ku ibadahna leuwih dosa batan nu mabok itu well aduh bener ya ceramah geunaheun ikut ungguk-unggukan tina jengkel kayak jadi henteu jengkel ya filosofi hirup urang mah jalma biasa mah anu kudu nembungkeun sifat luar biasa teu perlu nana gerhana jalma biasa tempo ku ibu salana ieu kabeuli ku bapa acuk ieu kapeser ku bapa ngomong kieu bisa bapa ge biasa berarti sifat ibu ka kuring ge kudu biasa ulah nganggap kuring teh jelema luar biasa well azak urang mah hirup biasa atuh aya kasalahan awak kuring jawabanana heupan kuring manusia biasa lain malaikat anu tanpa kasalahan bener da ibu ge meureun jelema biasa ieu teh heuh lamun ibu jadi jelema biasa batur nyalahkeun ibu bae da urang mah manusia
ngan jalma anu paling hade lain jelema anu teu pernah nyieun salah, tapi jelema anu gampang ngomean tina eta salah. Jejing. Jalma anu paling hade, jalma anu paling keren lain jelema anu teu boga salah, tapi jalma anu sadar kana eta kasalahan. Sim kuring ge telat, hapunten ibu. Sadar tak ibu kudu minta hampura, cek ibu teh hapunten mage tita tadi geus kukulunu mah ku abdi dihapun urang silih bubarkeun we dosa panitia geus kaleumpeur eta teh dosa abdi teh awan da ibu ge ti ditu nepi ka ditu hatena mah jigana ieu nu hadir aya 1000 orang teuing hiji nu bersih hatena mah teuing kata tadi teh ngocobrot beurang can datang panas cek urang mah kira-kira teu ridho mah balik we atuh nyahoannya abdi nyahoannya oh apal atuh komo nu belah dieu mah tah dangdan geus takar kebok make up geus dipake atuh beak deui ku kesang kapanasan keun masa panas-panasna panon poe di dinya moal aya nu leuwih panas tibatan kabogoh di kabin batur panas ieu mah bisa ditahan tapi tah ngentabna hate wah ngalaman oh ibu ngalaman aduh subhanallah tapi henteu sih tahu da abdi mencintai seseorang itu tidak pernah sepenuh hati. Nah, aban 100% mah keur Allah lain keur si eta. Sabab goreng mah cinta lagi hayang cinta karena Allah, mung cinta karena makhluk. Hareupeun makhluk mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. So geus itu percaya Pak, bisi Bapak teu percaya, mun cinta ka makhluk mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Teu percaya, sok urang buktikeun. Bapak-bapak usaha ti hotat beung ka ditu beung ka dieu, nu kuli, nu ka pengtai, anu ka Danarmas, nu ka metro, nu ka pabrik, nu jadi guru, jadi TNI, jadi polisi, duit nama pan keur pamajikan. Bapak mau ukur capekna puluhan tahun ngarumah tangga jadi imah pageuh baju teu dahar seubeuh alus kumaha ibu nuhun keur can aya kagorengan sapoe kapanggihkeun ngebonceng awewe sejen beak tah. Inilah proses hareupeun makhluk matak cinta ke makhluk entong 100% dibawa KB bisa ditinggalkan orang moal pernah kecewa nah ngesiap dengan kekecewaan well aduh lain juga ibu-ibu juga nu heueuh ditinggalkan maut jeblehna bebeakan yai kuat batur keur tahlil jaro singsat rok disingkap-singkap bopol abdi bade jeung saha atuh nu tahlil jadi kieu ieu leuloh moal aya ibu ukur kamu plase belaka cinta sejati wadul wungkul salaki maut nepi ka aduh gurubuk indit ka luhur kuburan ogo dulu bapak ari abdi keung bade jeung saha bapak nyiring abdi bapak lamun ningang urang anu nguburkeun dijejak ku aing teh juga itu milu ka itu ganeng di luhur oge geus dijejak masuk ka jero moal teu rarawaesan mah ka luhur tah. Kalau bade ditanya lain melo cinta ka jero. Itu Ustaz mah kos nu gelok. Ayeuna kos nu gelok kudu jujur tina hate pan bahasana ge hayang milu juga tuh. Tungguan ibu sabulan, 2 bulan, 3 bulan eta nu hayang milu. Rambut ngadak-ngadak di beureuman mata sok disebut janda pirang. Baju ngadak-ngajak jadi nara recis selop pake jeung jenggal nangtung teh geuningan lami geus burahay deui skincare geus dipeser deui wah euy cing si ieu pohoeun kanu geus dikubur malahan mah dicarek ku inungna teh geuning dicarek nyai maneh teh rana ulah nepi ka nyamperkeun lalaki cicing atuh mama mah kos nu teu ngarti wae da mama ge pernah ngora nu ngalawan nah ari baheula kumaha teh abdi ngiri matak aing mangabara dulu wungkul tah bener salaki leungit bakal aya ganti anak leungit anak maot aya ganti tapi hiji nu moal pernah aya ganti naon kawirang hirup
kawirang hirup moal pernah bisa digantian. Matak diri urang teh hirup, matak tong ngabibirang hirup nya sabab jelema moal salamet ku bibir jelema. Sadaek-daekna ibu hareupeun nu ngewa mah anger rujiteun. Sadaek-daekna ibu pangaosan kieu anger hareupeun jelema mah eah-eahan kamarana ngaos sok ieu kunaon ari si eta nya euy. Tak mengeus tong bebeja ka jelema nu ngewa naha kalah nambahan gering situ teh. Kamarana ibu ngabring balanya da ibu mah tu sarwana deui. Matak naon lamun disumputkeun rahasia urang hajakeun deui cenah aduh atuh itu edan ibu jangar gitu. Hajakeun cenah Pak Ustad kacau. Lain kudu dihajakeun rahasia sir dina diri teh bunian tutupan ulah nepi ka nu ngewaeun jadi nyaho. Sabab keur jelema nu ngewa mah bakal jadi alat jimat keur neangan kasalahan urang nu sabenerna. Bener. Matak abdi tiba heula asli dilamar ku media nya ku TV abdi nolak. Mung deuk naon? Hirup mah di dunya ayeuna 40 tahun mun dibere 80 tinggal 50 deui. Nya. Rek naon? Ayeuna viral ku YouTube deuk nanahaw. Bener tuh Bu? Asli tong mawa kahayang hirup kumaha Allah we keunana. Mata kieu ge teh pateu hayang abdi teh. Dalamun hayang atuh panitia teh pananya bade ngaleueut naon. Moal teh kalau dipenta. Tuh da ieu ge mere susugu teh kira-kira ieu teh. 4 gelas daheureun sakit di dahar bungak beteung tah. Hiji we da abdi teh lain generwo Pak. Iya kuat 4 gelas. Ya Allah ya Rabb. Kacau. Ya. Hirup geus lah biasa besok. Konsepna adalah hate. Matak nalika hate jelema beres. Bandungan ku ibu hiji daun, tuh aya daun. Tak daun ieu ge bae daun rubak ya daun cau. Daun cau teu bisa munian dunya, bisa teu munian dunya ieu daun cau. Tapi lamun daun eta murah karena soca ibu dunya moal katempo. Nalika jelema hatena beres nalika jalma hatena bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur. Tapi lamun jelema hatena kotor moal bisa lalajo ka alusan batur. Tinggal balik kana hate ibu. Lamun batur alus ibu teresep aya naon eta hate. Lamun batur maju ibu aya keheul aya naon eta hate. Lamun batur sukses ibu rada rujit aya naon eta hate. Nu paling paur geus geuleuh geus rujit geus ngewa neangan balad keur ngaragrageun derajat itu tah di dieu lain innallaha ma'ana tapi sebenarnya ibu keur babarengan jeung iblis laknatullah. Weh Allah heueuh wel jang nya entengnya sok atuh ibu teh kudu hirup 24 jam ibu kudu hirup jeung Allah. Menang musibah kumaha mun menang musibah lamun hirup jeung Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moga-moga Allah ngagentoskeun langkung sae beres hate teh. Lain ieu mah nepi ka menang musibah teh nya duit beak, nya nyawa kaancam, nya gering, nya ka rumah sakit atuh beak jeung sagala-gala. Konsepna adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Matak jelema nu terbaik, jelema nu alus numutkeun di hadapan Allah adalah hiji jalma anu teu weleh taubatan, anu tobat setiap detik tiap menit, istighfar nalika aya hate kotor, aya kageuleuh, aya kangewa, aya karujit, bahkan ngahoak batur, geuwat istighfar, geuwat minta hampura sanajan batur salah. Rada hesenya. Ta ibunya lamun edek jadi jalma nu terbaik hareupeun Allah, ayeuna teh ibu teh kudu minta hampura ka salaki. Bapana hapus telat. Ulah dibejakeun urang nu telat deui kade. Da eta mah ngalah nambahan dosa atuh. Bapana hapuntennya emak telat. Heueuh kunaon atuh telat? Heuh kitu teh aya gangguan.
rahasiakeun urang kaberangan mah tah. Nah bising ka diulem deui ceuk salaki eureun entong anu ge ningan beurang teu bisi kitu. Gek diukigireun ceklan leungeunna atos babatuhan. Acan mah sing lemah bahasa teh ngarah teh jadi picacapekeun. Mah salaki datang ibu langsung ngagantawang berangnya. Matakna mimik nyangu sorangan, masak sorangan. Lain sagala teh hayang ditohonan ku pamajikan. Lain Belanda Indonesia urang teh. Cuk salaki teh naon ari maneh? Heuh penjajah. Juga tuh ngagoreng sangu sorangan nyokot cai ku cing jiga Nabi Muhammad maneh teh juk. Maneh nage lain Siti Khadijah grasok. Matak jalma nu terbaik di hadapan Allah lain jelema nu teu pernah nyieun salah tapi jelema anu selalu sadar tentang kesalahan. Matak eueuh waktu deuk nempok kesalahan batur sabab diri nage tiap detik tiap menit merasa diri bersalah. Kahartos ya. Situ percaya sok urang bongkar hate. Matak diomean tuluy. Jadi eueuh waktu deuk neangan kesalahan batur teh eueuh waktu. Bahkan disalahkan ku batur ge waktu pikeun ngalawan. Nah, apan dirina keur ngomean dirina. Hartos Bu. 2. Hirup tong sok jadi laleur. Napal dina anu kotor, barang dahar anu kotor. Napalkeun anu kotor. Aduh aing mah ampun. Urang teh manusia atuh tembongkeun kamuliaan manusia, lain manusia juga laleur. Nempok kagoreng patutan batur. Atau dibeja-beja kagorengan batur atau gerak darajat anu kitu mah lain manusia tapi cek ibu laleur. Tah lamun di dieu aya laleur ti ditu nepi ka ditu aya laleur isuk Bandungan yah stadana telat geus engke deui metung diulem deui bae we. Ulah pernah konsep hirup urang seperti lalu. Kertas warna bodas aya titik warna hiji entong sok lalajut titik lantaran aya warna bodas anu lain. Setiap jelema boga salah jeung bener tong sok lalaju salahna sabab aya nilai benerna. Jelema bener ge pernah salah, jelema salah ge pernah bener tuh Bu. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah cek. Cek komo iya beuki parah ibu teh cek mending iya kan alungkeun ibu aduh sok ibu pikir kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajot titikna aya warna bodas nu lainna. Setiap jelema bener pernah salah, setiap jelema salah ge pernah mata urang mah kudu dihargaan teh lain bab salahna tapi benerna. Sabab dina angka salah ge aya nilai keur bener keur awak urang. Mun lalajot tetangga pasea wae naon benerna keur ibu urang jadi mung pasea sabab era geus ngomongkeun si itu. Budak batur baong naon pelajaranana supaya ibu hati-hati ka budak urang ulah baong juga budak itu. Tapi ada budak batur baong tong diomongkeun lamun wani ngomongkeun inung bapana nyerieun. Lamun inung bapana geus nyerieun nyurucut cai panonna bebeja ka Allah Gusti nepi ka teu geunah eta budak urang dibaudan ku tetangga kahayang teu da parasaeun budak manehna sing bangor leuwih ti budak urang nya ceuk urang oge. Bener Bu? Pasti bener atuh. Mata payu sadel tuh mata kitu tanu ngaran hirup teh mata jalma nu terbaik jalma nu paling alus di hadapan Allah lain jalma nu teu pernah nyieun salah tapi di hadapan Allah teu boleh eta jelema teh taubatan dina harti taubatan teh ngomean dirina sadar kana kasalahanana. Jadi lamun jalma sadar kana kasalahan disalahkeun ku batur aya 2 sifat kahiji narimakeun kadua minta contoh. Mun ibu disalahkeun ngumah wadah narimakeun salah mah ngumah wadah teh
nampi da ieu teh pan rumah tangga teh keur SMP ditutungguan ku maneh wajar lamun teu bisa ngumah wadah ngan bakal minta contoh kedah kumaha atuh ngumah wadah nu leres matak jelema nu nyalahkeun teh bakal capek nah bakal nyontohan kieu yeuh ngumah wadah nu bener teh ibu malah laje we tina lawang pantau WC oh kitu mata kulah coba-coba urang nyalahkeun batur bisi dipenta bener urang ge can bisa kahartos rupina taubatan artinya teu boleh ngomean diri dua sop taubatan sop naon sop lain sop daging ya kadea lamun taubatan mengomean diri lamun sop teh berusaha nyucikeun jiwa ngabersihkeun awak tina salat sing jadi bersih kana awakna wudu bersih lahirna salat mah ngabersihkeun batina matak lamun aya jelema salat tapi ngomongkeun batur ta eta teh karek nepi kana bacaan salatna Bana teh urang pisan nu kitu teh nya. Aya salat mah hade Allahu akbar. Nepi ka maca Al-Ikhlas ge dibeledag-beledug lam yalid walam yulad. Digenah-genah. Lekona eta bacaan kudu bisa dibawa kana alam kahirupan. Lekona bacaan salat kudu lekoh oge budi jeung basa saenggeus salat. Tapi nah urang lekohna bacaan salat tapi lekoh oge geuleuh ka batur jid ka batur cua ka batur tinggal nanya salat naon nu keur dipigawe da salat masarwa waktu ditangtukeun gerakan ditangtukeun bacaan ge ditangtukeun waktu subuh ibu 4:30 abdi ge 4:30 kadar eta anu kaberangan bae we bareng tunuhun bacaan sarua apa Allahumma ba'id baini wa baina atawa subhanaka atawa wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati anu bakal ngabedakeun nilai adalah kualitas saenggeus salat 24 jam dibawa alusna bacaan berarti kudu alusna ucapan urang ka batur tong nganyerikeun tong ngawirangkeun tong ngarendahkeun ieu teh pelajaran tina salat tah anu bawakan awak ibu salat teh 5 waktu lin dikepung geuning awak urang teh subuh bisi nyieun doraka yeuh tepungan deui dina lohor bisi nyieun dosa tepunganna asar nyieun dosa tepunganna maghrib nyieun dosa tepunganna isya sok nyieun dosa saha ieu tah kaum ibu-ibu nyarieun dosa geus isya mah carape cicing apaan cek ibu abdi ge riweuh lain teh tadi atuh geus peuting kieu der ninyuh kopi nah ribu kemana pikiranna riweuh teh lain tata tadi geus jam 10 waktuna sare der maka jeung aya kahayang geus ka mana we sirahna teh atuh mah pira ka dapur pang ninyuhkeun kopi aku sorangan we marukan anak meureun naon we geus saru udon we hatena teh ampun padahal mah pang ninyuhkeun kopi lain tadi atuh dek tutah-titah aya kahayang meureunnan emak moal waka ka kamar aya nu geus tunuh bener tunuh heeh emaknya aya nu tunuh ngahoak nu tunuh meureun lain kitu geus tunuh heeh tah eta tunuh asli eta mah lain tunuh kadorong ku nafsu lekohna bacaan salat kudu lekoh oge budi jeung basa alusna bacaan salat kudu alusna tingkah jeung pola laku jeung lampah sehingga cokolot baheula cicing salat teh dina qalbi na qauli dina fi'li qalbi na hatena qauli na ucapanana fi'li na pagaweanana salat rada abotnya dibawa ka dinya nya salat teh eta muntak ai karek bisa salat 2 rakaat 4 rakaat 4 deui terus 3 terus 4 ulah waka nepak dada sabab cicing hirup teh 24 jam lain 25 menit justru modal 25 menit modal dasar keur ngalusan diri dina waktu 24 jam matak jelema nu sok salat moal mungkin mitnah batur moal mungkin nuding batur moal mungkin ngahianat batur moal mungkin ngarendahkeun batur sabab salat dibawa jadi modal pikeun 24 jam na kahirupan aduh nya bari bari geus panas. Nah tuh ibu beli bade bubar mah sok we anu kapanasan sok we karunya
Ari ieu mah da arariuh teh ieu. Soalnya beli daripada engke bubuar tidak pingsan, bahaya. Tuh tanu kadua sop dina harti berusaha membersihkan lahir batin jiwa. Lahir bersihna ku wudu, maka batin bersihna ku praktek wudu. Cing rada hese ya. Lahir bersihna ku wudu, maka batin bersihna ku praktek wudu. Wudu ke kamu ibu, ke kamunya. Ku cai bersih. Nah teu diteleg. Nah teu diteleg. Jiji sok ngomong naon deui? Geuleuh naon deui? Kotor. Nah, cokot kesimpulan dina alam kahirupan lamun bener Bapak wudu abdi wudu kekemu geuning disebrotkeun henteu diteleg judulna geuleuh. Padahal tina baham urang. Artina jelema nu sok wudu lahirna ku cai, batina ku praktek. Praktek wudu ibu kekemu artina asupkeun nu alus, piceun nu kotor. Kahartos. Mun ibu bohong geus wudu, piceun bohongna asupkeun jujur. Mun ibu pedit geus wudu, piceun peditna asupkeun bageur. Lamun ibu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah teu kaupan segukan jeung punungan geus wudu ibu piceun panyakit nu kitu maka gerak gentos ku tawado hirup. Inilah wudu anu dibawa kana alam kahirupan. Kan lamun ditanya geus urang wudu nepi ka dinya? Sami abdi ge sami matak ternyata hirup teh diajar deui ternyata luhurna ilmu teh urang teh jadi nyaho kalemahan diri matak sekat sadetik acan pikeun nempo ka goreng patutan batur sabab awak urang ge omeane dua tilu kalem tereh tamatna. Taubat sop wau wilayah kekawasaan manusia adalah hate. Maka siapkan hati ibu kuncina disiapkan hati di mana menang musibah maka bakal sabar, di mana menang kabeungharan atau kauntungan maka jelema bakal syukur sabab wadah nages apal karena mana pi kecewaeun mana wadah anu matak pi bagjaw. Ibu lamun salaki usaha ngarep-ngarep untung ngarep-ngarep teu untung ternyata datang ngalenghoy tudak itu wae atuh si ieu mah apan wadah nu alus malain kitu salaki teh usaha cek diri bakal untung ternyata datang ngalenghoy kurang tegewatanya kunaon bapana jiga aya nu karipuh kitu aya beban hampura mah gawe teh ditipu ibu nu kudu tampil jadi satria keun bae atuh bapana karek nepi ka dinya geus nyebut hese hepek atuh tuluykeun kumaha ibu we Oh jadi daripada kikian bobodohan dari hati ngenes hengan ku ngenesna hati ibu teh baeur 7 poe darah tinggi datang isuk setruk talung mana coba leyahkeun apan kuring teh nerangkeun wadah wilayah hate urang teh wilayah kekuasaan manusia adalah hate lamun hate diberesihan salah kitu meunang usaha ge duit bakal anger hirup teh ka dieu bapana aya naon ditipu batur ditipu seep atuh teu kagaji boro-boro keur ongkos ge meunang ngeclok keun bae bapak da Allah memaha uninga di akhirat bakal jadi bahan kasalemetan keur bapak. Aduh, asa eueuh di dieu nu kitu Allah, mana pamimpinna? Ieu tah. Dia ge langsung ning diprotes dipimpin hese. Matak ieu pamimpinna nu lain ge jigana akur tah. Ibu mah teu ngeus ibu tong milih pamimpin ieu atunya. Bae we. Tuh. Sabab konsepna bersih hati mah indah Pak. Lamun hati geus teu balik, hati geus kotor, wah, maka jeung enit atuh aing oge. Geus nyaho dunungan teh buta hejo, ditutur-tutur pae ku cia atuh dah. Narek barang dahar naon atuh aing teh, wah geus kacau. Keur masalah ke ditipu batur, di imah aya nu nipu saha bibir pamajikan.
teu saeutik salaki jadi baong jeung bedegong lantaran berontak hatena ku batur teu dihargaan di imah eueuh nu ngahargaan mangga raos well pokona kumaha awewe 1000 hiji awewe gitu nah ribu sudan ke batur deh meureun ibu we nya bener tapi dasarnya kayak gitu Bu da ieu mah proses lagi proses diajar matak luhurna ilmu can bisa ngabuktikeun luhurna amal matak termasuk kuring ngomong kieu teh belum tentu hatena mah da can ngalaman di baeudan pamajikan ai kuring mah ka bapa ba lamun pamajikan baeud kade ulah dihoak ulah disentak anggur bapak kudu ngarti kana kahayangna bahasa kuring kan endah Pak bapak teh juga langsung ngamalkeun Pak oh iya pamajikan keur baeud kudu ngarti kana kahayangna oh mamah teh hoyong shopping ka mall aya bapak sertifikasi ieu ayeuna cair mun guru lamun petani aya ladang cabe juk kamu juk beakeun nengang kejadian kasim kuring pamajikan baeud leh jeung jengkel jeung capek di luar datang ke imah buat baeud nah sia teh bagong bisa jadi nya matak 24 jam setiap manusia kudu cicing dina taubatan tobat ngomean kesalahan sorangan kedua kudu cicing dina sok membersihkan jiwa dan raga ku wudu jeung ku salat nu katilu wilayah meresan wilayah kekuasaan nyatana urusan hate kahartos rupina tah nu terakhir atau alah nah itu jam 1 tuh. Jam sabaraha ieu aslina? Aing mah jam teh kalah ka alus tamu. Rada mahal itu. Tuh pamere. Nah itu jam 1 aneh. Aing. Tapi sabaraha Ibu? Atau bisa 8? Baik, ada terakhir. Terakhir tina bahasan eta teh Pak nu terakhir nya, nu terakhir bisa. Tobat, soft, wilayah. Tah itu diartikeun ku para ulama tasawuf. Takna taubat, sodna soft, membersihkan jiwa, wawuna wilayah kekuasaan manusia adalah hate, fana sadar, fana teh sadar karena karuksakan, fana fana sok ayeuna ibu awak fananya baheula keur leutik hujanan da teu hareeng cobian ayeuna kos nu gelo we geus kolot hujanan baheula eker urang keur bolon barang tuang telat da eueuh nu ngaran lambung nah ayeuna telat tuang bobo bangsul teu ditarelat jugla lambung berarti geus aya fana berarti bakal boga keyakinan jelema nu cicing dina ilmu tasawuf bakal boga keyakinan ternyata urang teh pana dunya teh pana dunya pana alam pana ternyata anu moal peunah keuna ku fana adalah Gusti maka eueuh deui nu sembah ku urang sakab deui anu kudu ku urang dipuntangan dipentaan iwati anu teu pernah keuna ku sifat fana saha eta tuh mata sahebat-hebatna pejabat ukur genep tahun saalus-alusna kades ukur genep tahun sakasep-kasepna kuring tinggal nungguan waktu geus umur 50 boba kali nu ngameun moal ge sagelis-gelisna ibu ukur samet nepi ka anak umur 35 ayeuna mah geus kolot kieu digelis-gelis ya anger panon rada ruam leungeun rada ngadeg-deg lempang rada ngayat ngomong geus rada balelol karena sare rada hese barang dahar susah wae kitu lain heuh sadar fana matak awak urang nalika disanjung dipuja-puja teh kudu sadar kuring jieun teu sababkeun aku fana kahartos ya tapi hiji nu moal pernah keun aku fana adalah Gusti termasuk amal bapa ge geun aku fana mana bukti eta keun aku kedul gini mata jelema moal cicing dina ngarasa daek saumur-umur
tapi bakal berusaha ngamere motivasi na awakna supaya urang jadi daek jelema saumur-umur. Nu batak nu hese teh istiqomah. Tah ieu teh bahasa kolot Pak, istiqomah teh naon eta? Duwegan. Hambura ya hambura. Mata kolot baheula sok nyieun sasajen, sasajen teh disebut sasajen artina saajen. Saajen teh silih hargaan. Di jerona aya kembang sifatna seungit. Jelema geus bisa silih hargaan bakal bisa silih seungitan. Kahartos ya. Rukun sasajen duwegan. Ai duwegan teh daweg, ai daweg teh istiqomah. Maka jelema nu ngajieun ka batur, ngahargaan batur, nyieun amal ka batur sing istiqomah dina hirupna. Mata kolot baheula sopak hanap sopak luhur congcotan ku gula beureum. Namun eta maknana supaya cicing supaya daweg jelema nu istiqomah bakal kalah hasil kacokot manfaat dicirian ku gula beureum pan kareueut. Da abdi ge bisa kikieuan teh ieu teh ku istiqomah baheula keur sakola teu kaganggu awewe. Nya tanyakeun teh ieu babaturan. Iraha urang beger. Nya dina beger eta dibeja-beja deui. Entah. Agus RP itu rerencangan ti dieu mah kaluhurnya. Agus RP. Rerencangan ibu. Abdi mah teu baheula teu kaganggu ku beger. Nya maksudna dina beger ge moal ngaku dah. Istiqomah neangan cita-cita, istiqomah hayang sakola, istiqomah hayang neangan ilmu. Akhirna ayeuna kaala manfaat matak duwegan sopak handap sopak luhur congcotan ku gula beureum. Nu kadua tina bahasa duwegan sok lamun ngomong tuh mun cauk sasika, lamun pare sageugeus, lamun bea saleter ari kana duwegan. Sasirah. Islam bakal nepi, Islam bakal maju, kabeh bakal hebat, Indonesia sejahtera. Lamun sasirah artinya sa ideologi, sa pamikiran, masjid bakal pinuh lamun kabeh jelema sasirah. Tak ieu teh nu hadir di dieu ye nu hadir matak loba ge geus sasirah. Deuk saha ustadna ngosena nagrahana sasirah berang we kabeh loba. Coba lamun nu hiji mung, nu hiji hoream, jigana biheung kieu. Inilah makna tina duwegan. Sasirah ibu. Nya kolot baheula mah cerdas syukuring. Mata tong nyalahkeun ilmu kolot baheula lamun urang teu mengkaji tentang sejarahna. Naon deui sok tina nu kitu teh? Sasajen, kembang, duwegan. Naon deui ibu sok? Korehat. Bubur barem, bubur bodas. Oh, bubur eta mah lain bab sasajen, bab kemerdekaan atuh. Kudu engke diulemna dina bulan Agustus eta mah. Wah, na sasajen mah nu kitu. Teu aya bubur barem, bubur bodas. Oh. Telur, nog. Talamun nog aya dicongcotkeun deui geuning dina beasnya. Ari bias naon makanan pokok matak manusia teh ulah poho karena sawah sorangan lain melaan mobil tapi ngajual sawah 20 tahun bakal datang mobil beak sawah beak anak dek di mana cicingna cerdas kolot baheula mah atuh nog jeung beas dicongcotkeun di luhur ari beas dihasilkeun tina pepelakan pare ngaranna di mana melakna na sawah mata kolot baheula mah sawah disebut karato mobil disebut karatan. Mata kolot baheula wah nu hayang mobil ngajual sawah cobi nu ayeuna atak pai nganu mah duit galede tapi susah wae nu akhirna nu bakal sangsara anak jeung incu sawah geus dijual pakai meuli mobil gagah ukur 10 tahun mobil ukur 10 tahun 10 tahun nu bakal datang mobil karatan teang atuh sawah karaton akhirna budak mulayaban di mana-mana ieu teh proses ekonomi kolot baheula Pak. Aduh, sok dek naon deui sok. Aral atuh da. Matahakna cek urang jeung hareupan karena perkara perbedaan entong ku nafsu, ku hate sehingga urang bisa ngabedah aya naon di jerona ternyata pelajaran hirup. Tuh disancang aya kai ngaranna kai kaboa. Loba jelema nu hayang jadi kades, nu hayang jadi camat, nu hayang jadi bupati, ngagugubug kai kaboa. Judulna ge kai kaboa, boa bener, boa salah, nu pastina boa edan. Da lain kai eta ari kai teh simbol bahasa Sunda ning ibu jang anterkeun talauk ka kai ahdi
kakai Udin, kakai Nyanyang, jelema teh dianggap kai, matak jelema yang jadi pejabat deketan tuh kai eta, lain ngagubuk kai itu. Aral atuh da. Bener tuh ibu zaman baheula kolot ka jelema nyebut kai. Nyaan, ta ibu tos ceurik kata budak karunya. Dada kunaon? Dada. Itu ngajemplingkeun budak mah enteng. Atuh dede aduh nya teuy. Tuh. Mun indung nama ogo teh hese diupahan. Mata sok sing talar. Jalma nu terbaik teh hiji taubat, teu boleh ngomean diri saban menit saban detik. Kadua sok, teu boleh membersihkan jiwana. Katilu wilayah, nyiapkeun wilayah anu paling hebat, anu paling keren. Nyatana wilayah kekuasaan manusia adalah hate, disebut al-qalbun malikun, rajana jasad adalah hate. Nu terakhir adalah fana, kudu apal yen sakabeh alam dunya ruksak, awak urang ruksak, berarti nu disembah ku urang, nu dipuntangan ku urang anu teu pernah kena ku ruksak. Saha eta? Gusti Allah. Sok Bu bubar. Nya sok. Ieu teh nu mulang ka ditu nu mulang ka dieu beurnya. Heeh, kade ulah kana gang eta. Adedet. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun tina pangangkir tina panggulemna sing sarehat dayana. Ibu sing arageng milik, sing pararek rezeki, sing anggang balai jauh cocobi. Bisi aya nu murag ekonomina sing dibangkitkeun, bisi aya nu bacupit ngana sing disakinahkeun, maraput putri disoleh tur solihahkeun. Tu doakeun abdi oge ibu sing panjang yuswa, sing sehat, sing jagjag. Lamun teh abdi meunang keluarga sing sakinah, mau ada jeung warohmah. Sakitu anu kapihatur bobok sapanon carang sapat Agung Kuplumpur Jembar Cihampurana billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.